Para kanca DSK diantos pangrojongna kanggo nanjurna channel Radio DSK FM Official. Hatur nuhun. Sirawing nitis, sirawing nitis. Sirawing nitis. Dongeng Sunda Roman Silat nu ngajujut lagu mapai rundayan carita kahirupan turunan Jawara kakoncara jujulukna Sirawing. Kiwari Sirawing nitis. Lambaran lalakon kahirupan anak Jawara kahot nu tandang makalangan taya karingrang neruskeun tapak lacak menjadi bapa tutulung ke batur tatalang ke sesama demi ngahontal cita-cita nu sayati. Sirawing nitis. RMG Network midangkeun serial dongeng Sunda Sirawing nitis. Sirawing nitis. Hampir pasir nulung kawin taya jalan bisa disorang gunungna ngajegir tepat tilur manuk mapalang caang ngaberang. Sirawing nitis. Naskah Yasana Yat R. Panutur catur Mang Inoy. Pangreka sora Dery Sanjaya. Pangreka musik Rendika MG. Pangjejer gawe Dewi Miranti. Produser ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Para kanca sadaya nyanggakeun Sirawing nitis. Duta suara Karawang 1, 3,2. Ki Bantrang Aji akhirna nangtukeun sikepna. Upama tarung terus-terusan ku cara kitu keayaan dirina anu geus kolot tantu bakal tereh beak napas ujung sudah tanagana. Lumasar kana eta tinimbangan Ki Bantrang Aji boga karep pikeun mungkas lumangkuna tarung ku cara ngagunakeun jurus anu pamungkas. Ki Bantrang Aji luncat mundur ka tukang netep seukeut ka ayu manganti bari langsung ngawangun pasangan. Srok set kadenge sora urat jeung tulang leungeun Ki Bantrang Aji disarada nanakeun keur ngahimpun kekuatan tanaga lapisan sapinuhna. Ayu manganti bisa surti kana kaayaan anu dilakukeun ku lawan. Sikap seperti kitu mangrupa sikap lawan mangsa ngagunakeun jurus pamungkas anu bakal mungkas lupakuna eta tarung. Ayu manganti teu bisa ngantep diri
kapaksa kudu ngimbangan ngalayanan karep lawan. Ayu manganti oge sayaga diri dina jurus pamungkasna. Dua jirim pada sayaga diri dina kakuatan jurus pamungkas masing-masing anu bakal nangtukeun kapastian pungkasanana tarung saha anu bakal kasoran saha anu bakal unggul. Galungga ngabandungan eta kaayaan pinuh perhatian. Manehna geus ngarti tarung geus tepi kana tahapan puncakna. Rada ngageter oge hate Galungga inggis anu jadi guruna kasoran. Upama nepikeun ka kitu ngandung harti bakal ngarandapan 2 kali kawiwirangan. Cibantrang Aji ngarasa kekuatan tanaga lapisan leuwih punjul harita miheulaan Majunda Rajang dina kekuatan sapinuhna. Tada ya si ayo mengerti ya. Cerat jeung Cibantrang Aji luncat ngajorelat dina kecepatan gerak jeung kekuatan anu sapinuhna. Tapi memeh panarajang Cibantrang Aji disambut ku Ayu Manganti. Ngadadak aya jirim anu ngajorelat luncat mapak datangna panarajang Cibantrang Aji. Kecepatan gerakna luar biasa meh teu bisa dituturkeun ku kaseuketan panon Ayu Manganti. Bantrokan kekuatan lumangsung kadenge sora Cibantrang Aji anu ngagero tarik dituturkeun ku awakna anu ngajengkang ngoleang ka tukang terus langsung rubuh ngabebengkang maring lemah. Cengkang ngoleang gebeng. Cibantrang Aji geus teu bisa deui hudang. Dihareupeun Ayu Manganti dina kaayaan nukangan mutayalian di si topeng mayit geningan anu mapag panarajang Cibantrang Aji teh. Cibantrang Aji nyobaan ngoneal hudang nahan beratna awak ku 2 leungeunna ningali kalebah si topeng mayit. Galungga gancang datang nyampeurkeun kalebah anu jadi guruna. Cibantrang Aji maksakeun maneh harita nyarita tumanya kasih topeng mayit anu pikeun maneh nama kawilang anyar pinanggi. Saha Andika. Jago kolot seperti ilaing kudu geus eureun makalangan di dunia kajawaraan. Eueuh hartina datang deui makalangan oge pikeun jalma saperti ilaing. Maning keneh numpi diri ngadagoan datangna tutup umur asup kaliang kubur. Si topeng mayit ngabalikeun awakna bari nying hareup kalebah Ayu Manganti. Ngageter hate Ayu Manganti lir upama anu kasima. Memeh Ayu Manganti nyarita si topeng mayit geus miheulaan ngomong. Ayu Manganti, kula si topeng mayit geus datang pikeun ngabantu. Nu mata ulah boga perasaan nganggap musuh ka si topeng mayit. Ya, jalan les ngan sakilat gerakan si topeng mayit geus ngiles ninggalkeun eta patempatan. Ayu Manganti gancang ngagero bari jirimna luncat ngajorelat rek nyusul si topeng mayit jalma anu salila ieu keur diteteangan ku manehna. Ulah kabur topeng mayit. Ayu Manganti ngagunakeun sapinuna kekuatan ilmu pangenteng badana sangkan mampu nyusul si topeng mayit. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Kaayaan Cibantrang Aji anu rebah maring lemah dipariksa kaayaanana ku Galungga anu jadi muridna. Cibantrang Aji netep ka Galungga terus nyarita di barung jeung sumengir nahan kanyeri. Hebat, luar biasa ilmu si topeng mayit Galungga. Iya tatuparna Galungga luar biasa ilmu si topeng mayit. Nus sabenerna
Harita Kibantrang Aji henteu bisa lancar dina cumaritana. Galungga ngarahuh narik napas panjang, hanjelu kuciwa jeung sedih oge. Patali anu karandapan dina waktu harita. Anu jadi guruna kalakah nyandangan tatu di jero anu berat sanggeusna dipariksa ku Galungga. Sedengkeun Ayu Manganti kalakah indit nyusul si topeng mayit anu geus ngarubuhkeun guruna. Galungga narik napas panjang terus ngomong lalaunan. Aduh, kuring sorangan. Kakara ayeuna Ki Guru dipanggihkeun jeung jelema saperti si topeng mayit. Gerakanana lir upama setan tah jelema teh. Tarung jeung si Ayu Manganti tacan karuhan. Ayeuna Ki Guru kalakah tatu di jero anu sakieu beratna. Nyaan teu sangka bakal ngalaman kieu yeuh Ki Guru. Asar remek satulang sandi Galungga urat asa paregat kekara kula nying hareupan kekuatan lawan anu saperti kieu. Kumaha lamun geus kieu yeuh Galungga? Nya ayeuna mah kaayaan Ki Guru kudu buru-buru diubaran we ieu mah ye. Tatu di jero kudu dipulihkeun deui Ki. Sabab bakal ngabahayakeun lamun diantepkeun mayit teh. Nya urang neangan tabib we ayeuna mah Ki keur ngubaran Ki Guru. Paneuteub Bantrang Aji semukuyu bangun anu sedih neuteub ka Galungga anu jadi muridna. Da puguh manehna oge sarua sedih jeung hanjelu anu lain di kieuna. Sabab teu bisa ngabuktikeun kamampuhan dirina kanu jadi muridna. Hampura Galungga, kula geus nguciwakeun nu jadi murid. Ieu tatu di jero memang kudu diubaran. Nu mata urang neangan tabib be ayeuna mah Ki Guru. Ulah wakal leutik hate atawa salempang Ki Guru tangtu bakal sehat deui pulih deui saperti bihari. Sing percaya Ki. Galungga harita terus mangku Ki Bantrang Aji anu jadi guruna anu geus henteu bisa hudang-hudang acan. Dibarengan ku hate anu hanjelu pacampur jeung ambek. Galungga bari jeung mangku guruna terus indit ninggalkeun eta patempatan. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Caturkeun harita Ayu Manganti anu nyobaan nyusul si topeng mayit. Bener-bener hanjelu jeung ambek anu lain di kieuna. Gerakan si topeng mayit teu beda ti setan sabab tetela si topeng mayit teu kasusul duka teuing terus ka mana. Ayu Manganti ngahegak ngatur napasna teu sirikna gegejret sukuna kana taneuh lantaran handeueul jeung ambek sabab leungiteun udagan. Ayu Manganti jadi ngarti si topeng mayit nyata boga kamampuhan ilmu anu geus tepi kana tahapan puncak elmuna. Ayu Manganti ngagarendeng ngomong sorangan. Bener-bener hebat si topeng mayit. Kecepatan gerakna lir upama setan bae. Siga anu bisa ngaleungit bae eta jalma teh aing jadi leungiteun udagan. Tetep teu bisa ka udag tah si topeng mayit teh kudu dari aing. Nah terus ka mana nya initna? Aneh, bet ngebantu ke diri aing deui. Ngan jelas aing kudu waspada. Sabab kemampuan dirina tetela leuwih punjul batan diri aing. Buktina dina kecepatan gerakna teu bisa diimbangan ku diri aing. Saha sebenarnya si topeng mayit teh nya? Ayu Manganti jadi terus ngahuleng mikiran si topeng mayit anu dekat teuing terus ka mana ngilesna. Nu jelas Ayu Manganti leungiteun udagan teu mampu ngimbangan kecepatan gerakna si topeng mayit. Akhirna dibarengan ku perasaan anu hanjelu lantaran teu bisa nyusul si topeng mayit. Ayu Manganti terus indit ninggalkeun eta patempatan. Tujuanana tetep kudu panggih jeung si topeng mayit. Sabab lain bae tetep hayang malas pati.
tapi bari hayang ngayakinkeun kumaha nasibna Jaka Sinangling anu dibawa ku Topeng Mayit. Caturkeun harita Galungga anu mawa Ki Bantrang Aji anu jadi guruna. Lantaran can manggihan tabib anu bisa ngubaran, kapaksa Ki Bantrang Aji anu jadi guruna dibawa balik ka imahna. Ningali kadatangan Galungga bari mangku Ki Bantrang Aji anu tatu di jero pugube, Dewi Angrum kaget anu lain di kieuna. Saterusna Ki Bantrang Aji dipernahkeun heula di salah sahiji kamar. Geus kitu Galungga ngajakan ngobrol ka Dewi Angrum anu jadi pamajikanana. Galungga henteu bisa ngabohong atawa ngareka carita. Harita ngabejakeun ngeunaan kajadian anu sabenerna ka Dewi Angrum. Ti mimiti Galungga datang ke tempatna si Rawing, terus eleh jajaten sarta datang menta bantuan kanu jadi guruna. Akhirna Ki Bantrang Aji anu keur tarung ngalawan Ayu Manganti rubuh ku si Topeng Mayit anu terus init ngiles duka teuing ka mana. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Dewi Angrum pugube hanjelu jeung ambek hatena ngadenge guaran ti anu jadi salakina saperti kitu. Galungga kadenge mungkas guaranana. Tah itu Angrum kajadianana teh terus terang akang sorangan ieu teh ngarasahan jelu anu lain dikieuna ku ayana ieu kajadian ngan rek dikumahakeun deui da puguh kieu buktina geuningan. Akang oge guru akang teu mampu ngalaksanakeun karep jeung kahayang Angrum. Si Rawing lain tandingan akang, malah anu leuwih teu kaharti deui. Saha sabenerna si Topeng Mayit sarta naon masalahna make jeung nulungan si Ayu Manganti. Bener-bener elmuna luar biasa. Kusakali bantro kekuatan Ki Guru geus kieu kaayanana ieu Angrum. Dewi Angrum neuteup kahareup siga anu melong kosong, katingali paroman beungeutna anu ngemu rasa kahanjeluan. Memang goreng nasib abdi Kang. Boros tadi nama abdi teu boga harapan Kang Galungga bakal bisa ngawujudkeun karep kahayang abdi. Kahayang abdi anu geus lila jadi implengan Kang. Ingat kana sumpah di hareupeun anu jadi guru. Memeh aja pati di dalahunan abdi bakal males pati ka si Rawing. Tapi di kanyataanana bet kalah ka kieu geuningan. Satadi nama borgos atau sugante nya we. Si Rawing anu ukur tinggal ngaran. Ana dibuktikan tetetela masih keneh aya di kieuna geuningan. Malah Kang Galungga oge kalah ka kasoran eleh jajaten. Galungga neuteup ka Dewi Angrum anu jadi pamajikanana. Manehna bisa ngarti jeung ngamaklum kana perasaan anu jadi pamajikan anu dipinuhan ku rasa kahanyeluan. Galungga narik napas panjang, kadenge harita nyarita deui lalaunan. Ulawa keleutik hate atawa peungeus harapan Angrum. Di mana guru akang geus pulih deui kasehatanana. Akang jeung anu jadi guru bakal neangan deui sagala rupa upaya sangkan bisa ngayakeun balitungan jeung si Rawing katut Ayu Manganti. Akang bisa ngarti kana perasaan Angrum dina waktu ayeuna. Tapi ieu kagagalan urang dina waktu ayeuna Angrum kudu dijadikeun pecut. Sing percaya Angrum, akang tetep janji rek nyumponan karep kahayang Angrum. Dewi Angrum geus teu hayang deui ngomong sigana teh. Ukur terus ngaleos ninggalkeun anu jadi salakina. Dina hatena Dewi Angrum memang geus teu percaya deui kana caritaan jeung kasanggupan pikeun males kanyeri ka si Rawing jeung Ayu Manganti. Sabab geus bukti guruna oge anu ngaran Ki Bantrang Aji can karuhan bisa ngungkulan Ayu Manganti. Mangsa wanci peuting sumanding. Duta Suara Karawang 103,2 Galungga mah lantaran capek peuting eta sarena teh tibra. Sedengkeun Dewi Angrum mah ngulisik lalaunan
terus lempang jejengkean keluar di kamarna. Di tengah imah Dewi Angrum ngajanteng nangtung, hatena galecok ngomong sorangan. Wah artina aing lila-lila cicing di dia boga salaki kak si Galungga anu tetela teu mampu ngewujudkeun pamenta aing. Entong beruning manehna dalah guruna oge geus teu bisa diandalkeun. Satadina dari aing boga harapan teh sugan we nya si Galungga bisa nyumponan ka hayang aing. Mun nyaho kieu mah ti bareto kene aing teh sudi kudu jadi batur hirupna. Jelas aing kudu init dia mah geus teu guna aya di dieu lila-lila oge. Sabab sanajan kiban terang aji engke lamun geus pulih ka aya anak tetep moal mampu ngungkulan jeung ngawujudkeun ka hayang aing. Kudu diteangan ku sorangan ieu mah ieu. Jalma anu bisa ngabinasakeun si Rawing jeung ayu manganti. Kalawan sacara dedemitan dina lengka-lengka suku anu tenimbulkeun sora harita Dewi Angrum terus init ninggalkeun eta patempatan anu salila ieu jadi tempat cicingna hirup babarengan jeung salaki anu ngaran Galungga anu mihukum dirina jadi pamajikan. Caturkeun harita Jaka Sinangling anu nuturkeun lengka si Topeng Mayit. Tapi ke tempat padumukan si Topeng Mayit anu jauh kaditu kadieu, kaayaan Jaka Sinangling teu beda ti anu linglung taya niatan kabur sigana teh. Sanajan ditinggalkeun sorangan ku si Topeng Mayit anu harita nyelang init mandi heula. Dina kaayaan keur diuk ngajentul sorangan dina luhur akar-akaran dihandapeun tatangkalan. Datang si Topeng Mayit anu kakara beres mandi. Si Topeng Mayit diuk dina luhur batu dihareupeun Jaka Sinangling. Teu lila kadenge manehna nyarita. Akhirna ilaing teu burung bisa kabawa ka dieu geuningan ku dewek Jaka Sinangling. Sabenerna mun niat dewek ngabinasakeun ilaing, gampang nalir upama ngabalikeun dampal leungeun euy. Tapi dewek memang masih keneh aya kapanasaran aya anu hayang ditanyakeun ka ilaing Jaka Sinangling. Nanyakeun naon ki? Dewek meunang katerangan ilaing kasohor jadi tabib sakti. Satiap anu ditulungan tara make ngadua kalian datang ku ampuh-ampuhna ilaing dina ngubaran. Dewek jadi boga kayakinan kayan ilaing kitu tangtu aya rahasia da. Dewek boga kayakinan ilaing boga jimat atawa pusaka anu mampu pikeun ngubaran. Bener teu Jaka Sinangling puguh keur linglung harita ungeuk bari terus nembalan. Si Topeng Mayit neuteup ka Jaka Sinangling bari unggut-unggutan kadenge harita nyarita deui. Jadi lantaran boga kembang pancawarna, dewek kungsi ngadenge ngeunaan eta kembang pancawarna. Mun teu salah mah kungsi jadi rebutan jeung udagan para jago. Tetela eta kembang pancawarna teh aya di ilaing euy. Bener kuring anu boga eta kembang pancawarna. Bener. Coba ayeuna buktikeun ku ilaing Jaka Sinangling. Dewek hayang ningali kana eta kembang pancawarna euy. Hayang nyaho kumaha rupana eta nu ngaran kembang pancawarna. Sok dewek ningali. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Jaka Sinangling muka heula buntelanana puguh keur dilinglungkeun tea geus teu make deui loba tinimbangan sigana teh. Kembang pancawarna dina waktu harita langsung ditembongkeun ku Jaka Sinangling. Ngan sakilat kembang pancawarna disamber ku leungeun si Topeng Mayit. Saterusna kembang pancawarna diulak ili. Geus kitu si Topeng Mayit ngagerakeun deui leungeun katuhuna. Dampaleungeunna nampiling pipi Jaka Sinangling 2 kali. Kajadian saterusna Jaka Sinangling jadi pulih kasadaranana.
Kaget anu lain dikieuna Jaka Sinangling ningali kembang pancawarna aya dina leungeun si topeng mayit. Jaka Sinangling neuteup ka si topeng mayit bari terus nyarita, teh kembang pancawarna kuring kunaon aya di anjeun si topeng mayit teh nya. Bener Jaka Keling, dewek si topeng mayit euy, ieu kembang pancawarna dibikeun ku maneh ka dewek. Kangaranan anu geus aya dina leungeun dewek jelas moal bisa dibalikeun deui. Jadi ieu kembang pancawarna teh ayeuna mah jadi milik dewek. Jadi milik dewek deuleu euy. Kaharti ku lain Jaka Sinangling. Jaka Sinangling anu geus pulih kasadaranana jadi ngarti ayeuna manehna aya di tempat anu asing. Kembang pancawarna milikna direbut ku si topeng mayit. Kembang pancawarna bikin deui ka kuring topeng mayit. Bikin deui. Teu bisa deuleu Jaka Sinangling. Dewek leuwih pantes ngapip milik ieu kembang pancawarna. Lain ilaing, lain bae dewek engke bakal kasohor salaku jago nomor 1 di dunia kajawaraan. Tapi dewek sekaligus jadi tabib sakti anu mampu ngubaran rupa-rupa penyakit. Jaka Sinangling nyobaan nyadarkeun si topeng mayit anu geus ngarebut milik batur. Anjeun sakuduna sadar topeng mayit ngarebut milik batur jeung banda anu lian kawilang tindakan anu salah. Dosa keur diri anjeun topeng mayit. Dosa. Keur dewek eueuh istilah dosa-dosaan deuleu. Anu penting dina waktu ayeuna mah karep jeung kahayang dewek bisa laksana. Ieu kembang pancawarna jadi milik dewek. Si laing geus eueuh hak kana ieu kembang pancawarna. Kaharti. Tapi teu bisa kitu bae anjeun sawenang-wenang ngalakukeun tindakan topeng mayit. Eta kembang pancawarna tetap milik kuring. Lamun memang si laing boga kamampuan pikeun ngarebut deui ieu kembang pancawarna, sok rebut. Ngan lamun terus kojor montong nyalahkeun dewek sia. Leuwih hade ayeuna mah ilaing gancang ini tinggalkeun ieu petempatan Jaka Sinangling. Kitu oge lamun si laing hayang salamet. Sok init, ku dewek ayeuna masih keneh dibere kasempetan. Jaka Sinangling ngarahuh jero hatena, ulah boroning manehna anu teu bisa kana ilmu silat. Dalah sanajan nyangking ilmu silat oge can tangtu bisa mampu ngalawan si topeng mayit. Bet Mbah Garabag oge apanan rubuh ku si topeng mayit. Aya anu teu kaharti jeung matak bingung pikeun Jaka Sinangling dina waktu harita. Sabab Sang Hyang Roban anu biasa masok datang ngabantu nulungan di mana dirina kacangir bangban atawa nying hareupan bahaya sok rajeun terus nulungan. Ayeuna pitulung ti Sang Hyang Roban anu diarep-arep teh tetela eueuh datang. Duta Suara Karawang 103,2 ningali Jaka Sinangling ngahuleng, si topeng mayit kadenge dina waktu harita nyarita deui. Lain kalah kagak hulang Jaka Sinangling. Mengpeng dewek mereka sampetan kasih lain hirup gancang ini tinggalkan ieu petempatan deuleu. Tapi Jaka Sinangling tangtu be teu bisa kitu bae daek diusir indit tidinya. Sabab kembang pancawarna kalakah direbut ku si topeng mayit. Jaka Sinangling da pugu memang ngarasa anu boga kana eta kembang pancawarna. Harita manehna nyobaan ngarebut kembang pancawarna tina cekelan leungeun katuhuna si topeng mayit. Tapi ngan sakilat leungeun kenca si topeng mayit ngajeblag dadana Jaka Sinangling, ngajadikeun Jaka Sinangling langsung ngajengkang bari ngabebengkang ngagero nahan ka nyeri. Jengkang kebul. Dina kaayaan Jaka Sinangling masih keneh nangkarak bengkang dina luhur taneuh. Durudu harita digusur dibawa ka lebah gawir.
Kajadian saterusna memang geus di luar kemampuan Jaka Sinangling pikeun ngalepaskeun diri. Bangun anu hampang nakeranan, Jaka Sinangling dibalangkeun ka lebah gawir tea kadenge. Sora Jaka Sinangling anu ngagero panjang awakna asup kana jero gawir. Set. Karabangan, koleang, gumbas. Koleang, kecebur. Jaka Sinangling langsung dipapag ku gulidagna cai walungan gede anu saterusna ngaleng-leong ka bawah palid. Duta Suara Karawang 103,2 FM. Si Topeng Mayit mancuh dina tangtunganana bari ngumbar kasukana. Rasakeun sia kumaneh deuleu Jaka Sinangling. Konyor sia kabawa ku cai walungan. Dewek ayeuna jadi jalma anu nomor hiji dina sagala rupana. Dunya kajawaraan bakal dikawasa ku ilmu silat aing. Lian ti eta dunya katabiban oge kitu deui moal aya nu bisa leuwih ampuh tibatan diri dewek. Bakal bisa ngubaran segala rupa penyakit ku kembang pancawarna. Kembang pancawarna anu ayeuna geus aya dina leungeun dewek. Ngaran aing bakal jadi sabiwir hiji. Geus moal aya anu mampu nandingan deui ka diri aing. Suka kana hatena, suka. Ya. Jorelat, jirim si Topeng Mayit ngan sakilat dina waktu harita ngajorelat ninggalkeun eta patempatan duka teuing ngereka mana nu saterusna. Caturkeun harita ayu menganti mangsa dirina ngambah ka salah sahiji lembur lantaran memang kapetingan di jalan terus ngadon milu mondok di salah sahiji imah. Pribumi tetela awewe jeung lalaki anu geus karolot kawilang balager tur teu kabeuratan narima ayu manganti milu mondok di imah manehna. Memeh salare tibra maranehna terus ngarobrol dina mangsana ngaguar obrolan ayu manganti ngadenge deui bae ngaran si Topeng Mayit anu jadi bahan caritaan. Eta lembur oge tetela diranjah ku si Topeng Mayit. Geus aya sababar urang wanoja anu geulis rupa anu jadi korban si Topeng Mayit. Kadenge pribumi awewe kolotea harita anu cumarita. Nu matak mate kaget nyai bet meniwanian lumampah sosoranganan natasion pangijeng si Topeng Mayit anu kejem anu resep keparawan anu geulis ambe nyaan dudengan nyai mah. Si emak dina waktu harita ngareret kanu jadi salakina anu direret ungeuk bari ngawalon. Bener mak bener tapi nya kitu teh deui boa geus moal datang deui meureunan ka lembur urang mah tah anu ngaran si Topeng Mayit teh malah ceuk beja mah lain ka lembur urang hungkul tah si Topeng Mayit teh nebarkeun mamalana. Ayu manganti ngabagikeun paneuteup ka pribumi teu lilat terus kedalisan. Memang leres di lembur anu sejen oge si Topeng Mayit nebarkeun mamala malah tos seueur anu jadi korban ngan anu jadi penasaran keur abdi mah di mana dumuk matuhna tempat cicingna eta si Topeng Mayit teh nya. Sabab dulur abdi oge anu ngaran Jaka Sinangling dibawa deui tah ku si Topeng Mayit teh. Ke bapak oge kaget ieu nyai. Ari Jaka Sinangling dulur nyai teh lalaki atawa awewe ke. Mun lalaki rada aneh oge. Sabab biasa lamah anu dibawa ku Topeng Mayit teh nya anu diculik maksud teh wanoja anu geulis rupa awewe. Hari ieu mah lalakinya. Nah rek dikumahakeun eta Jaka Sinangling teh nya. Duta Suara Karawang 103,2 RMG Network, FM.
Rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Rawing Nitis. Si Rawing Nitis. Lamping pasir nulung kawin, taya jalan bisa disorang, gunungna ngajegir tepati luhur, manuk mapang caangna berang. Dina tekad makalangan, tumpes segala durjana, horeng jawara sajati, katentreman harita ngadada ayah. Si Rawing Nitis. Naskah Yasana Yat R. Panutur Catur Mang Inoy. Pangreka Sora Dery Sanjaya. Pangreka Musik Rendika MG. Pangjejer Gawe Dewi Miranti. Produser Ajang Gita Noviana. Produksi RMG Record. Langit mimiti kibar caangna, taya mega ngahalangan, gumulung rasa kabunga, rasa hari wangtas ilang, dageningan jago nuta ya tandingan, asikna sama nanjur ngaran si Rawing harita. Para kanca sadaya Wilujeng Kantun.